mitra sadaya kumadaraman sadayana. Alhamdulillah mangjaya hibar pangluhati para wargi tiasa mancen tugas teraskeun hanca dongeng nu katunda. Mugi-mugi urang salamina idina kawilujengan, salamina kaing panangtayungan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dupi dongeng nuju diancak Kumang Jaya carios nyambung judulna Kasarung Kasayang Maung karangan Kileksa ayeuna teh nincak bagian ka 34 para mitra sadaya. Ari kembang kadu naon cenah mangnya olohok aduh sok resep mangnya ningali kembang di tangkal kadunya pinuh kembangna para mitra sadaya petak olohok atuh urang ningali kembang pinuh kembangna unggul para wargi ya itu jadi mah sabar ese mah ada kalan sir itu jadi bururuk gitu eta biasa cenah dieu nanti di pupuk biasa oge para mitra rubina kira pupuk janten tangkal oge hartos nama daya tahanna kanggo nahan kembang terus janten buah itu biasa laju biasa janten kira pupuk biasa janten sagarupi ye kada saimbangnya kada saimbang atuh kembang kadu namina olahok para mitra upami dongeng Kasarung Kasayang Maung karangan Kideksa dina bagian ka-34 urang lajengkeun mangga nyangakeun wilujeng adangukeun. Para mitra sadaya mangga urang lajengkeun deui hanca dongeng nu katunda kamari carios nyambung Kasarung Kasayang Maung karya Kileksan. Dongeng Mang Itok kasangakeun ka para wargi etang-etang hiburan pangbabarahmana. Mang Jaya minangka juru dongeng ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan, mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Langkung saur bahe carek dina Mang dongengkeun kirang nyupemakeun hapunten anu kasuhun. Mangga para mitra wilujeng ngadangukeun dongeng enteng judulna Kasarung Kasayang Maung karya Kileksan. Atuh Mang Jaya ngahaturkeun nuhun ka para wargi sadaya nu sami-sami ngabandungan dongeng enteng. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Mangga urang lajengkeun. Harita teh Mang Itok ngaragragkeun awakna. Bari ngagorolong kahanap dina gerakan nyata nu disebut gerereng dage teh para mitra sadaya. Kahanapeun aki giri plos sabatan pedog aki giri ngadek angin bareng jeung kitu hiuk cekok pitis aki giri disabat ku Mang Itok. Gero aki giri ngegero. Aduh, goblok sia itu. Goblok sia. Nyabat ka aing sia urang ajar. Cek aki giri bari beru namru kana tan bedogna ngacleng jauh naker cakakak si Itok seuri bakat ku bunga geus bisa ngarubuhkeun aki giri anu kasebut tangoh tur jago. Aki-aki lain aki-aki samanea teh ya. Hasaan ku sia giri lah. Si Itok ge sia bukan lalaki samarangan how. Si Itok jagonya nih di Cikarancang mah. Sok sia bangun lagi. Tukang sulap, tukang giri sia. Si bengkung juga urang sok sia geranang tung deui. Kenu heueuh we jumago sia aki-aki 7 mulud. Tuangeun si aki-aki kieu patut mah. Sok sia nangtung. Sok sia geura budi. Si Itok ye geura lawan ye si Itok. Ngajago sia rek wani-wani bari jeung rek tuluy mawaan manusia ka nagara siluman nya. Si Itok moal cicingeun ningali kaayaan kieu. Si Itok nu baris ngaberantasna. Si Itok nu baris nyerangna. Sok sia. Cek Mang Itok ngomongna niru-niru urang kota tapi teu jiga. Lantaran lagam-lagam kampungan atuh. Mang Itok poho kana kaayaan leumpang ngarejeg jiga jagoan kawa. Terus ngurilingan ke aki giri nu disangkana geus teu walakaya. Barang geus deukeut teu kanyahoan jok hiuk cenah suku katuhu aki giri ngabelesat kana bobokong Mang Itok. Cekok. Aduh. Aduh sia. Aduh. Goblok giri sia. Cek Mang Itok bari rempoyak bru namru nyekelan bobokong nu asa potong. Karasana panas ting hareab campur jeung peurih nyautan. Malah terus karasana nyak serak kana sakujur awak. Menikah rasa katulang sum-sum cek paribasana. Sirah lungleng lieur. Tetempuan ngadadak kararoneng ranyai ting burinyai rupa-rupa.
bumi alam asa tungkeb napas sesak asa dibekem. Mang Itok ingetanana jadi selang-seling sakabeung inget sakabeung henteu. Ilmu-ilmu jeung sagala rupa jampe pamake ajian ngadadak gaya nu apal kabeh paroho deui. Nempo Mang Itok rubuh cakakak Aki Giri seuri bari nangtung kalayan salsenaker. Nu matak ulah ngajago sia Itok. Sabab punuk mah moal bisa ngaluhuran hulu sia nepi ka mana oge. Sia mah budak kamari sore, bau keneh panglai, bau keneh jaringau. Tidak ku aing kudu serah bongkokan ka manusia model sia. Aing kudu nyerah mah sia. Aing mah kasebut aki-aki geus logok tapak genteng adek sia. Geus loba pangalaman, lamun kasebutna geus banyak makan garam, aing mah sia sedeng sia, budak kamari sore, cek Aki Giri. Bari terus ngaragamang kana bedog nu ngagoler gigireun Mang Itok. Maksudna Mang Itok rek dipencit ku Aki Giri. Tapi para mitra sadaya, sigana bae Mang Itok can waktuna kudu paragat nyawa. Nu lalajo sakitu lobana teh barang nempo Mang Itok rek dipencit ku Aki Giri, kontan sarereangna cerit meuni gandeng jeung mata kreuwas. Malah Aki Giri harita teh meuni ngarenyag, terus nangtung lalaunan tuluy reret-reret nempoan sakurilinginana. Panon Aki Giri neuteub seukeut ka sakabeh nu lalajo sarta pok ngomong sorangan. Nah manusia make tinggal segala rupa, jeung meuni ngagulung eta jalma teh. Tete lah si Itok teh loba simpatisanana. Yeuh, tapi paduli teuing nah. Benci sak aing Itok. Aing rek disebakeun sakalian deuleu. Ka Prabu Anomlok kami sesa sia. Cek Aki Giri bari ngareret ka palabah Mang Itok. Tapi kebeg para mitra Aki Giri ngarenyag satakar kebeg. Lantaran tete lapisan Mang Itok mah geus teu aya dina urutna. Nu tinggal ngahiji aki-aki nu keur ngajaga. Bari molotot ka Aki Giri, eta aki-aki tayalian ti Aki Burahol. Lantaran tadi dikoling dikoling. Nyaeta ku Mang Itok teh. Make jeung make di Roger sagala rupa. Atuh puguh sigana bae. Hubungan antara Mang Itok jeung Aki Burahol teh bisa keuna atawa hubungannya eta bisa nyampe nepi ka Aki Burahol nyaho kana kajadian-kajadian anu tumiba ka diri si Itok. Sajongjongan mah Aki Giri teu bisa nyarita. Panon molotot colohok mata simeuteun, jajantung ratug tutunggulan kaayaan jadi sepi cempling tanu kadenge. Eta mah lirga angkat tincak we ceuk paribasana keur nyora jojo cep cempe simpe bari ngahuleng Aki Giri ngagerentes sajeroning hate. Beuh, gila ka gede lamun geus aya si Burahol mah mangkani ngawa geus capek. Aji anu marati geus beak. Jurus pamungkas geus dikaluarkeun. Si Suri Nyamru si Itok kalah kabur. Jaba peuting geus ngagayu ka suhu. Leuwih hadere kabur we aing manaha. Cek Aki Giri bari terus babacaan kawas nu keur wiridan. Teulilah hiuk aya angin ngakelebug tarik naker. Nebakan Aki Giri jeung Basuri nu keur diboro ku pasukan jin. Jin jereng keneng teh jep angin simpe taya saeutik-eutik acan malah Aki Giri jeung Basuri oge geus eueuh taya di kieuna leungit tanpa lebih ilang tanpa karana cek paripaosna teh mah kitu deui jin jereng keneng oge geus teu nyesa hiji-hiji acan cigana mah kairid ku angin anu gede teh. Demi Ki Burahol nu ti tadi can kungsi nyarita beuki bungkem bae barang musuhna kabur malah nu ngaharulang teh lain ngan Ki Burahol wungkul. Tapi sakur nu araya di eta tempat ge sarua pada ngaharulang. Bulan nu caang ngemprai harita geus teu aya di belah kulon. Teu ngong hayam reang kong korongot. Angin subuh geus mimiti karasa tiis. Malah nyecep tembus kana sumsum balung. Dina kaayaan kitu leos Ki Burahol leumpang lalaunan. Muru ka handapeun rungkun sinyoh bangor. Barang breh di dinya geus cumagug Mang Itok bari ngurutan cangkeng. Teu lila Mang Itok nyarita ka Ki Burahol. Aki, kemana si Giri teh Ki? Kening jiga teu aya amannya teh Ki. Kantos tarung jeung Aki henteu ya. Cek Mang Itok bari neuteub ka Ki Burahol. Hanya kabur jeung Itok. Ujang telah teuing ngabejaan ka Aki teh. Tapi sok sanajan kitu,
Tadi ngabejaan ke aki teh bisa katarima ku aki. Oh jadi abdi tadi hubungan ke aki teh bisa rugi ki. Malah ku abdi teh di Roger segala rupa. Oh nambake hujah Roger segala ada aki mah teu ngarti. Oh aki mah tinggalin zaman sudah. Ayeuna mah rek hubungan teh kudu make Roger ki. Kudu di Roger ayeuna mah. Jadi tadi hubungan abdi ke aki nya sok sanajan aki teu ngartos ge pokona mah aya suanten abdi we kita di teh. Oh kadenge ku aki ge. Malah nongtoreng dina ceuli. Tadi jang itok ngabejaan minta tulung ke aki. Oh syukur. Kudu kitu jang itok ayeuna mah. Pokona mah aya karerepet ulah asa-asa minta tulung ke aki. Da aki ge tang tu datang ke tempat yang itok kitu tah. Nya nuhun atuh ki ai rojeran abdi bisa katarima mah. Kitu urang mitra sadaya cek ceritaan si itok. Oh. Kitu we engke mah deui. Jeung ayeuna mah sabab nu kajadian ge lah. Geus ngarupakeun hiji kauntungan teu naon lah. Soal si Giri leunggit ke teu naon pikeun urang. Si Giri jeung si Suri jelas sirup keneh. Da ayeuna kulantaran yang itok geus puguh salamet, musuh geus kalabur aki marek balik deui we jang itok. Nah atuh kieu mah engan teh atuh. Oh narek naon atuh aki ge di dieu da eueuh pagawean ayeuna mah. Kang ripuh-ripuh jang itok kudu diparapan atuh santeuna. Aki teh kudu balang dahar kudu nginum santeuna. Aki teh cikopi 2 bekong sapoe meureun ngisakeun ka jang itok. Ayeuna mah kulantaran geus eueuh pagawean, ngan di mana engke aya karerepet pagawean anu memang berat. Musuh-musuh teu bisa ditaklukkeun ku jang itok. Atawa memang musuh kacida seunggahna model si Giri. Ulah telat-telat bejaan aki langsung we hubungan ka aki. Engke aki bakal datang ka dieu. Janten aki teh bade mios ayeuna. Oh kapaksa we aki mah rek init ayeuna jang itok. Oh sok didoakeun ku akinya. Pokona mah jang itok sing aya dina kamuliaan kitu tah. Nya mangatuh kieu ari kitu mah hatur nuhun kana kasumpingan aki ka dieu. Nanging kumaha cangkeng abdi nyeri keneh ki? Cek Bang Itok bari maksakeun nangtung lalaunan. Pok Ibu Rahol ngajawab deui samemeh init teh. Padahal sukuna mah geus rek init, harita ge kulantaran ngadenge caritaan si Itok anu menta tulung. Terus manehna marih malik deui terus nyarita. Wah, tong dipikiran nu kitu mah jang Itok. Lantaran sakeureung ge bakal cager, peke ku aki ditinggalkeun nya. Tenang-tenang we keun nyeri sakitu mah. Jama lalaki ieu jang Itok teh. Ai lalaki teu ngarasa nyeri mah eueuh hartina, lain ge lalaki atuh. Teu boga pangalaman jelema teu ngarasakeun ka nyeri mah jang Itok. Sok ayeuna mah ditinggalkeun ku akinya. Cek Ibu Rahol bari les ngaleungit balik deui ka lemurna. Hari Mang Itok can kungsi nyarita ka si Aki geus init manten. Bareng jeung ngaleungitna Ki Ibu Rahol, tiunggal madhab daratang jalma-jalma nu tadi lalajo. Nu datuar tarung teh sigana bae panasareuneun urang dinya lantaran nu tas tararung teh laleungit ari nu pangheulana datang harita Mang Daryo. Bari dituturkeun ku anak buahna tiluan nyata si Adnan, si Aji jeung si Wawat. Barang serog nerepi ka Mang Itok gero Mang Daryo nyarita siga nu sono pisan ka Mang Itok. Aduh, Mang Itok alah ai sugande ieu teh bener gitu. Nya eta anu tadi disebutkeun teh alah ai sugande ngaku ngaran anu sejen geuninganan Mang Itok si oreng teh Mang Itok ieu teh. Aduh hapunten we atuh Mang Itok lah. Sugande Mang Dora atuh. Kumaha teh sawias-wias Mang hampura we nya sing kuring teh kirang hormat ka Mang Itok. Da manawi teh leres we salira teh da Dora tadi nyebatkeun geuning Dora cenah janten ai geuning buat Mang Itok anu nuju dianti-anti minangka pahlawan teh. Duh nuhun atuh Mang Itok sim kuring sabaraha kanca. Da hapunten parantos luka klanya hartos nama budi aya hartos nama cariosan-cariosan anu kirang mernah kitu anu matak ngajaheutkeun manah Mang Itok hapunten sumun. Hapunten sanes dihaja boh ti sim kuring, boh anak buah sim kuring sun. Cek Mang Daryo papanjangan nyaritana menta dihampura. Lantaran teu nyaho nu sabenerna eta teh Mang Itok. Lantaran tadi mah Mang Itok nyebutkeun ngaran Mang Dora. Bari nyolongko ngajak sasalaman ka Mang Itok. Gap ku Mang Itok di tampanan bari nyarita kieu. Nya aya birepang doa lah di sadayana jeung si Maudi mah salamet sun.
nanging perkawis etama ulah jantan emutan Mang Daryo. Margi sim urang ge ngaraos lepat parantos ngabohong. Padahal nu salasna mang kuring teh ngaran Itok. Tapi da ayeuna mah sagala rupina parantos kalangkung tos we ulah jantan pasualan. Nanging kumaha nasibna Subali di mana ayeuna Mang? Cek Mang Itok bari neuteup ka Mang Daryo. Nu lalajo harita geus ngagimbung ngarogrog ka Mang Itok. Teu beda jeung sireum nu ngariung gula. Kabeh ngarasa kasangserem, kabeh ngarasa kataji ku gerakan-gerakan Mang Itok, ku kawani Mang Itok, jeung deui cenah ku hartos nama perjuangan Mang Itok anu parantos nyaeta ngahalangan sagala rupa tindak tanduk jeung kalakuan Bah Giri jeung Bah Suri teh Aki Giri jeung Bah Suri dina ngoning baris nyabut nyawa Subali. Barang ngadenge para mitra sadaya pertanyaan ti Mang Itok, Mang Daryo ngajawab nyerengeh semu bunga. Hehehe, sawios engke lah. Sua ulah ngimutan sua Subali Mang Itok. Margi Subali parantos aman kalayan teu karebut deui ku nu jarahat. Tapi kaayaan anger we teu acan sadar sumun. Taina mah urang hiburan heula atuh. Sim kuring bade naros heula ka Jang Adnan anu tadi waktos ngobrol parantos ragrag kecap ka urang. Kalayan kasaksian ku urang yen manehna bade nyemah saurna teh lamun papanggih jeung Mang Itok taina kalosan pisan. Jang Adnan cing rek kumaha ye lamun geus kieu kudu inget kana kecap nu geus diragrageun ka Mang Itok. Eta teh kecap teh caritaan Jang Adnan sorangan, hartina mah kecap-kecap anu kaasup tak kabur teh apaan. Cek Mang Daryo bari ngareret ka si Adnan. Malah sakurnu araya didinya kabeh ge sarua pada ngareret ka si Adnan. Si Adnan bubuhan manusia tukang heureuy sanajan diriung ku jalma-jalma sakit lobana tetep teu geumpeur. Anggur si Adnan nyarita para mitra sadaya. Mang Daryo, ari kuring mah tutuman kudu jalir janji. Salilana si Adnan sok tigin kana janji satya kana sumpah. Tala luncat-linci luncat mulang udar tina tali gadang. Taina ge taang tuh sagala janji jeung sumpah teh nu kungsi ku kuring diucapkeun bakal dilaksanakeun kalayan penuh tanggung jawab. Hehehe. Pokona walah. Ieu meh rada gaya saeutik contona. Pas sore kuring janji rek mau rambutan anu baonok. Pentingna kuring ngalaksanakeun janji kalayan satya kudu nanangan sangsara. Pokona mah berani berbuat, berani bertanggung jawab si Adnan taya. Nya, tayeuna sarua. Pas sore janji rek nyembah 7 kali, lamun Kang Dora bisa ngalawan Aki Giri jeung Bah Suri kawas Mang Itok. Malah kebeneran pisan Kang Dora teh salin jinis jadi Mang Itok. Mangga si Adnan bade nyembah. Cek si Adnan ngomong kituna bari berak daku terus ungked-ungkedan nyembah ka Mang Itok. Ker jalma-jalma nu nyaksian surak bari keleprok meni rame. Malah Mang Daryo mah meni ngabarakatak bakat kulucu nempok kalakuan si Adnan nu jiga kurang sasetrip. Sirina meni bari nyekelan beuteung lantaran kulit beuteung karasa nyeri balaseuri. Seelieun ceuk paribasana. Ari nu sejen mah saperluna bae sirina. Lantaran teu nyarahueun mimitina naon sababna pangna si Adnan kitu peta. Ari Mang Itok sarua di sirina teh eleh parna ku Mang Daryo nepi ka ngeh keh seuri. Malah sameme si Adnan jejeg 7 kali nyembahna pok Mang Itok nyarita. Ye Jang Adnan. Geus lah ujang lah. Ulah kikituan pamali lah. Keun bae teu jejeg 7 kali ge Jang Adnan. Katarima ku Mang. Nu penting mah urang kudu berani berbuat, berani bertanggung jawab. Soal lunas jeung henteuna urusan belakangan. Sok udang pamali jang. Teu kudu disembah Mang mah dalaina nu kawasa Mang mah. Nama ke nyembah segala rupa. Ai nyembah mah kudu kanu kawasa nu nyiptakeun urang sakumna. Teu kudu lah jang. Geus tong nanaon geus lah. Cek Mang Itok bari nyaklantak-tak Cak Adnan. Punten nyaklantak-tak Jang Adnan sangkan buru-buru cengkat. Tapi si Adnan teu ngagugu satungtung can jejeg 7 kali mah ngadeluk we nyembah. Sanggeus jejeg 7 kali kakara si Adnan cengkat sarta pok nyarita bari nyengir. Lunas lah.
mangitok teu boga hutang ieu mah. Mang Daryo kuring teu boga hutang ieu anu lunas ieu. Cek si Adnan bari solongkrong ngajak sasalaman ka Mang Itok. Gap ku Mang Itok di tampanan bari nyarita. Aku rejeng lalampahan Mang Jang Adnan malah. Heuka tarima Jang. Kumaha rambutan teh keneh Jang? Aya Mang disimpen di Pak RT. Ku Pak RT disimpen oge. Jawab si Adnan bari ngeureuceum rada eraeun meureun. Ger nu haladi rasa leuserian bari jeung can ngarti ge. Ari Pak RT harita ngarasa panasaran lantaran sakabeh kalakuan Mang Itok. Si Adnan katut Mang Daryo jeung anak buah nu duaan rada pikirane. Naon sababna? Lantaran ai Pak RT mah teu nyaho mimitina, teu nyaho kasang tukangna, teu nyaho di asalna. Pok Pak RT nanya ka Mang Daryo. Keke heula Mang Daryo. Kuring ngarasa heran ye. Nyaksian kelakuan Mang Daryo sapara kanca katut saderek Itok. Tah kulantaran kitu, ayeuna mah urang sakalian itu ngarobrol bari ngadaguan beurang. Tarek sare deui ge kagok ayeuna mah lah. Sok caritakeun sakabeh nu kajadian ti mimiti Mang Daryo ngajalankeun tugas rona. Nepi ka ayeuna pokona mah ulah anu diliwatan. Ulah didingding kelir di Sinang Siloka. Berak ke pokona mah balakakeun kitu tah. Ulah kudu make jeung dirumus deui pokona mah. Ieu mah ulah kode jonglok kitu kade ye. Cek Pak RT bari nanya ka Mang Daryo. Atuh harita ge para mitra sadaya ku Mang Daryo dijawab. Mang Pak RT. Nanging sameme abdi bade masihan heula pengumuman ka para saderek sadaya. Para wargi sadaya, jisim kuring bade ngadongengkeun pangalaman salami ngarona dina wengi ieu. Umargi pangalaman nu karenapan ku jisim kuring kacida pentingna kanggo urang sadaya, mangga baranungan ku sadayana. Sareng mangga caralik masing genah tumanina. Sim kuring bade ngawitan ngadongeng. Cek Mang Daryo bari derak-dak ngamimitikan ngamitian nyaritakeun. Nyaritakeun kajadian-kajadian peuting harita ti mimiti arinit ngarona tug nu pikadanget ayeuna. Nu ngadarengekeun harita rupa-rupa pamolahna. Sakapeung ting cikikik saleuserian, sakapeung marolohok bari sungut molongo, sakapeung ting birijidig bari nyekelan punuk kudua leungeun. Ari nupang sibukna Pak RT keur ngadedengekeun perkara ngarona, ungeuk-ungeukan lantaran panuju karona nu garetol. Ngadenge dongeng si Wawat meuni ceruk-cerek bari gogodeg. Ngadenge obrolan si Adnan jeung Mang Itok nyarenge seuri leutik. Tapi barang ngadenge si Adnan mok rambutan meuni jamedud, bari kerung, tapi teu nyarita kituna bleg we jiga nu gelo anyar. Sanggeus Mang Daryo tamat nyaritakeun pangalaman tur lalampahanana, terus ditungtungan ku nyarita kieu. Tah kitu. Lalakon nu karanapan ku jisim kuring sareng sadayana rencana rencang kuring. Nyaeta si Wawat Jang Ajid katut Jang Adnan sareng tamu sim kuring anu katelah nyaeta Mang Itok. Nu ayeuna mah nyangakeun we ka Pak RT nah kedah dikumaha saterasna. Ceuk paripaos bade dihideung bade dikumaha oge. Bade dibelang-belang, bade dibeureum ge mangga nyangakeun. Cik Mang Daryo bari ngareret ka Pak RT. Teu lila gancang ku Pak RT dijawab. Oh jadi kitu nya lalaponna teh. Oh nya ka arti atuh ari kitu mah. Kuring teu bingung yang hareupanana. Tadi mah baluang teu puguh pikiraneunana. Bingung tadi mah. Tah pikeun neruskeun lalakon ayeuna mah kieu we Mang Daryo. Kulantaran kalemur urang teh geus datang hiji jalma nu nulungan kana kasusah urang. Ieu pasualan sakalian urang pasrahkeun ka anjeunna nyatana saderek Itok. Da ceuk pamikir kuringan saderek Itok anu kasebut disebut hartina mah satria danalaga anu keur ngabela hartina mah katengtreman umat manusia. Pang-pang nama tina segala goda rencana jeung sagala rencana-rencana siluman buta hejo tak itu. Ngan sajawati kitu. Urang ge ulah cicing. Ayo urang pada ngabantu ku sararea nyekel sabuk milang tatu ceuk paribasana. Siap siaga
sadia payung sameme hujan poko nama siap siaga wedina segala rupa hal tah kumaha saderek itok tiasa nampi punten bae sanes jisim kuring bade ngalepaskeun tanggung jawab sanes nanging ari mayunan masalah nu aya patula patali sareng siluman mah teu tiasa sim kuring teh dan nu katingal sareng kabuktoskeun mah angin saderek itok anu luhung ku ilmu jembar ku pangabisa hartos nama parantos legok tapak genteng kadek dina ngoning ngahareupan masalah-masalah nu aya patula patali sareng siluman sileman kitu teh sumuhun cek Pak RT panjang lebar nyaritana di itu nama mentas senjata pitulung kamang itok atuh nyaritana ge bari ngareret kamang itok sarerea nu hadir ge ampir bareng nariteup kamang itok sarerea jarempe teu aya nu wani nyarita sarua pada nunggu jawaban ti Mang Itok atuh ngadenge kitu Mang Itok kapaksa kudu narima kana pamenta Pak RT malah harita gepok Mang Itok ngajawab gaya naker make jeung ngadehem sagala rupa samemeh nyarita hatena reueus asa kapake ku balarea Mang Daryo oge Bapak RT oge para warga kampung Cicapar anu kukuring dihormat-hormat salamina segala rupi cariosan ti Mang Daryo katu cariosan Pak RT simkuring nampi kalian kahartos pisan tah kanggo salajengna ayeuna mah mangga urang sasarengan ngalongok heula Subali saparantos kitu urang sasarengan ka bumina Baonok tah engke ku para saderek sadayana bakal kata tingali atapi bakal kabuktoskeun naon kajantenan nu salaresna kumaha satuju Pak RT cek Mang Itok bari neuteub ka Pak RT nu keur ungeuk-ungeukan jiga kuda rengong ditanya ku Mang Itok itu gancang Pak RT ngajawab hormatna kantenan suma manganyakeun sim kuring mah satuju pisan pokona mah segala rencana segala tindak tanduk sim kuring mah mangga nyangakeun masrahkeun ka saderek kitu. Ayeuna sim kuring minangka RT nyaita ketua rukun tatangga di dieu. Minangka pimpinan di ieu tempat ngawakilan masyarakat urang Cicapar sim kuring mah bade nyangakeun ka Mang Itok kumaha saena bae. Atuh cenah kedah kitu kedah kieu nyangakeun kumaha saena kumaha Mang Itok. Kitu di antawisna. Nya perkawis ayeuna urang bade ka tempatna Subali sareng ka Baonok mangga urang sarerea sasarengan ka rorompok simkuring heula margi Subali aya di rorompok simkuring sun di ditu mangga Mang Daryo urang salaksian ku sadayana karesan parantos caangeun kitu teh ceuk Pak RT bari terus ngaleos rek muru ka imah manehna bring sarerea naluturkeun pandeuri meni ngaleut ngabanalut ngalit ngengkeuy ngabanalut ngemat-ngemat nyatang pinang kalayan teu karasa deui harita geus caang beulah wetan panon poe tereh meletek ka ciri sinarna meni burahay beureum manuk-manuk recet di sarada malah hayam oge geus laliar deui teu lila antarana rombongan geus tepi ka imahna Pak RT malah nu kasebut jalma penting mah saterusna arasup we ka imahna Bapak RT rek ningalikeun kajadian dina wangkid harita sabada jelma-jelma nu paranting asup ka imahna Bapak RT. Nu sejen-sejenna mah ngarariung di buruan imah Pak RT bari tinggal rendeng ngarobrolkeun anu bieu kajadian jeung bakal nu kajadian. Mang Itok nu bareng jeung Pak RT katut Mang Daryo. Harita geus dariuk di tengah imah bari ngariung Subali. Barang geus aya di jero imah breh katempo ku sadayana, Subali keur ngalempreh bae bari ngagoler dina sama. Sanggeus kasaksian ku sarerea pok Pak RT nyarita ka Mang Itok. Da kieu kaayana pun Subali teh Mang Itok. Sumangga nyangakeun we ka salira naha bade kumaha saterasna ite. Ceuk Pak RT bari nunjuk ka Subali nu keur ngagoler nyaeta di tilaman ku dampaleungeun sorangan. Mang Itok pok ngajawab bari ungeuk. Oh, leres Pak RT. Mangga ku abdi urang lanongan ieu namanya. Margi tadi mah dihaja ku abdi teh dilumpuhkeun, margi saupami dicanak dina kaayaan jag moal tiasa.
jalanan Subali parantos aya dina pangaruh tanaga batin Ki Giri. Coba nyunkeun cai segelas lah. Pak RT. Manawi tiasa enggak sadar mamanawian ye, ceuk Mang Itok bari ngareret ka Pak RT. Nu dipentaan harita teh teu ngajawab kalah kajung nangtung terus ngaleos ka dapur. Teu lila geus datang deui. Bari mawa cai dina gelas sarta song dibikeun ka Mang Itok nu keur ngajemprak sila jiga dukun. Gap ku Mang Itok ditampanan terus dijampean. Kalakuan Mang Itok teu beda jeung hiji dukun padahal mangan gaya wungkul eta mah lantaran sanyana mah teu kudu kitu ngubaran Subali teh. Memang para mitra, sifat Mang Itok harita dasar jelema model Mang Itok teh pikiranin atuh. Kadang-kadang keur datang jejegna mah tapi lamun keur datang teu elingna model Mang Itok sok hayang gaya teh. Jeung teu Mang Itok wungkul adalah jelema kabeh sok hayang gaya. Padahal mah teu kudu kitu, ayo dipungkal pengko, diputar-puter. Antuk nama majarkeun cenah pinter gitu. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngadangukeun nongeng enteng. Tadi ge disebutkeun Mang Itok resep heureuy. Dina kayan kitu kalah ngahajakeun, malah ngajampena meni ngadeluk we salila-lila jiga nu heueuh. Atuh nu ngariung di dinya meni karesleun, tapi tae nu wani nyarita lantaran disangka Mang Itok dukun lepus paraji sakti. Memang anu krek ngubaran Jang Subali teh apa Mang Subali nu keur ngalempreh teu walakaya. Sanggeus beres ngajampe terus cai diheum-heum ku Mang Itok. Tapi henteu ari diinu mah teu lila sabrot cai dibudak-budakeun kana beungeut Subali. Teu lila para mitra sadaya. Kulisik Subali lilir terus bentak tuluy hudang lelaunan. Gek niuk bari nangkep tuur ku sararea pada neuteup wae taya nu wani nanya. Ari Subali teu rarat-reret kalah ngeluk tungkul jiga nu era. Gancang Mang Itok nyarita ka Mang Daryo nu keur colohok bengong. Mang Daryo, sigana mah Subali teh geus eling Mang Daryo. Sok tanya atuh ku Mang Daryo naha Subali teh geus jejeg lembutanana atawa acan. Ceuk Mang Itok bari ngareret ka Mang Daryo. Pok Mang Daryo ngajawab, "Oi sumangga. Kusim kuring urang taros. Mangga urang badanungan ku sadayana." Jang Subali. Geus eling ujang teh Jang. Ceuk Mang Daryo bari noel Subali nu keur ngeluk. Ngeluk tungkul ari Subali jung cengkat lalaunan ret ngareret ka Mang Daryo sarta pok nyarita. Eling abdi Mamang. Nah kumaha kitu ieu teh Mang? Syukur Jang. Syukur ari geus eling mah. Keheula Jang Subali, ulah wa kalobananya. Sabab lalakon ujang teh panjang pisan. Ayeuna mah jawab we pertanyaan Mang. Ari ieu saha ngaranna Jang Subali? Cek Mang Daryo bari nunjuk ka Pak RT, pok Subali ngajawab. Eta mah jenenganna Pak Eman Mang atawa napi Bapak RT? Oh bener Jang, bener. Tapi ulah waka atok lantaran can Jang Subali can lulus ujian. Sok jawab di pertanyaan ti Mang. Ari nu nanya ka Jang Subali, saha ngaranna? Jeung saha deui ye? Ye, cek Mang Daryo bari nunjuk kana dadana sorangan. Jeung nunjuk ka si Adnan, pok Subali ngajawab sanajan teu ngarti. Ai nu naros ka abdi mah jenenganna teh Mang Daryo, dupi eta jenenganna Adnan, ari tadi maling rambutan Mbah Onok. Ari kitu, kunaon kitu abdi teh salaresna Mang? Jawab Subali bari malik nanya ka Mang Daryo. Tapi Mang Daryo can kaburu ngajawab lantaran kapiheulaan ku si Adnan. Balik. Nagri nyaho si laing dewek maling rambutan di bejan ku saha sia? Ngabibirang ka dewek si laing dewek maling rambutan mangalakeun sia. Langsung disangka heueuy ku batur. Dewek mah mangalakeun babaturan sia, ngan dewek menta saeutik. Nya disebut malingnya ketang. Si Adnan atuh rada muncereng ger we nu araya nyaleung sirikeun.
jeung sirikeun kana pola si Adnan anu matak pikasirieun batur. Ari nu ngajawab harita lain Subali tapi Mang Daryo. Subali menyerengeh we ngilu siri jeung batur. Oh cicing heula janganan ulah waka pipiluun ai sagala-gala teh. Lantaran Mang teh keur ngajalankeun tugas anu pikeun ngayakinkeun Jang Subali. Naha manehna teh geus eling pisan atawa acan. Ieu tugas teh nu dibebankeun ka Mang teh kacida pisan beratna. Supaya aya wae sagala-gala teh. Sok tulung-tuluykeun ye. Ulah pipiluun ye jangadan cicing. Cek Mang Daryo eureun heula nyaritana lantaran si Adnan geus pok we mangarewong. Can eling Subali Mamang. Sigana kudu dibura sekali deui lah ku Mang Itok. Ngan diburana kudu ku tai ieu mah ye. Lamun teu kitu tangtu Mang Daryo bakal dituding maling kawas uing. Uing teu mulang teu maling hayo dituding maling rambutan. Cek si Adnan bari nyengir kawas domba jalu nu keur ngasin. Pok Mang Daryo nyarita deui. Yang Adan mawat kawas budak bolon nalampahan teh. Ari kahayang Mang mahug cicing Jang Adan teh sabab beuki loba ngomong kala beuki Jang Adan teh mau rambutan. Sok jempe heula. Mang rek nanya deui ka Jang Subali. Jang Subali wayahna ye. Pertanyaan Jang Subali ku Mang moal waka dijawab. Ari sabab can nepi kana waktuna. Anu merenah teh nya. Sok jawab pertanyaan ti Mang. Ari Jang Subali peuting tadi sare di mana Ujang? Jeung di imah saha deui? Da abdi mah tara di mana-mana Mang. Salilana monok mah di bumi Abah Onok. Ngargi abdi teh pada mal anjeunna, janten siang wengi ge sok aya we di bumi Abah Onok. Kitu Mang. Katerang abdi mah sareng teh memang nu karaos ku abdi mah da kitu. Jawab Subali ngajawabna panjang lebar. Ari dina hatena ngagulung rupa-rupa pertanyaan. Tapi hanyakal Mang Daryo candaikeun nerangkeun Jang Subali ngan pati ngahruk bae mikiran nasibna. Barang adenge jawaban Subali kitu pok Mang Daryo jeung sararea nu araya di dinya silih reret. Mang Daryo pok nyarita deui. Syukur Jang. Jawaban Jang Subali kabeh oge bener pisan. Jadi lamun kitu mah geus tetela yen Jang Subali teh geus eling sarta inget kana Purwadaksina cekolot teh mah. Ai Purwa teh mimiti Daksina teh wakasanana. Ngan wayahna sagala rupa pertanyaan Ujang tetep can bisa diterangkeun ayeuna. Keun ke oge Ujang bakal nyaho sorangan. Da ayeuna bade kumaha terasna Mang Itok. Margi Subali parantos puguh kaayaan, parantos dites ku sim kuring. Perkara eling henteuna jeung parakara hartina mah dina kaayaan jelas Subali anu geus teu kakungkung ku batur. Janten ayeuna mah nyangakeun we kumaha Mang Itok. Margi Subali mah parantos puguh kaayaanana, ceuk Mang Daryo. Bari ngareret ka Mang Itok atuh Mang Itok pok ngajawab. Hatur nuhun Mang Daryo. Nanging parantos puguh kaayaanna teh kedah puguh atuh. Nu disebut puguh teh puguh naon? Jawab Mang Itok bari malik ngareret ka Mang Daryo. Sumuhun maksad sim kuring teh parantos puguh eling Mang Itok janten Subali teh parantos jejeg parantos waras hartona mah tos mulang sabihara-bihari. Tos balik deui sabihara-bihari jag-jag waringkas hartina mah teu gaganggu ku naon-naon kitu maksad teh. Kitu. Nya nuhun atuh ai parantos eling. Da ayeuna kieu Mang Daryo, oge Pak RT. Ieu Jang Subali ku urang sadayana urang carana ka bumi Abah Onok. Sajabi ti kitu Jang Subali kedah disalinan heula raksukanana ku nu sarae sangkan Bah Onok panglingeun. Saterasna urang saraksian ku sadayana naon-naon nu bakal kapernak di bumi Abah Onok. Tah sakitu we mangga urang laksanakeun. Ieu hal kudu dilaksanakeun satartib-tartibna tur saenga-engana sangkan sagala rupa kajadian bisa katohyan ayeuna keneh kitu. Cek Mang Itok bari rutret
Kakenca jeung kakatuhu gayana teu beda ti juragan lurah nu keur biantara jeung rakyat. Sabada Mang Itok mere hiji parentah mun parentah teh mah nu ditujukeun ka Mang Daryo. Gancang ku Mang Daryo dijawab kalayan hormat ka Mang Itok. Sumangga. Hari pun Mang mah sun sejang ngiringan we kana kapalaina Mang Itok sun. Mang sayogi ngorbankeun tanaga kanggo kalancaran ieu padamelan. Sanes kitu Bapak RT. Cek Mang Daryo bari ngareret ka Pak RT. Atupok Pak RT ngajawab meuni Darya naker. Bener Mang Daryo. Ayo urang pada ngajalankeun. Sok atuh ku Mang Daryo di sakalian diatur. Parentah jalma-jalma nu aya di luar pikeun ngalaksanakeun ieu pagawean. Jawab Pak RT. Bari nepakeun parentah ka Mang Daryo. Geus kitu mah terus Mang Daryo cucih paparentah sarta ngurus jeung ngatur segala rupa nu diperlukeun. Gancangna carita para mitra. Subali harita geus ginding malah ngahaja. Ku Pak RT dibere nginjem jas tutup paranti Pak RT masamoan. Sanajan nu sejen teu marake senal Subali mah make digamparan sagarupa. Sirah dibeno citak sarta make kacapanon hideung. Geus tarapti mah bering sararea arinit ngajugjug ka imah Bahono. Subali leumpangna ti heula digeneng ku Mang Itok jeung ku Mang Daryo. Sedang Pak RT leumpang tukangeunana ditema ku rombongan si Adnan, si Wawat jeung si Ajid. Sarta satukangeunana ngalit ngeungkeuy ngabandaleut ngembat-ngembat nyatang pinang nyaeta jalma-jalma urang Cicapar. Leumpangna salsena keur jiga anu nganteurkeun panganten. Sararea jempe taya nu nyarita ka teu kadenge nu kadengen seukur sora suku nu leumpang. Teu lila rombongan geus tepi ka pakarangan imah Bahono. Reg rombongan eureun heula sarta pok Mang Itok nyarita ka Pak RT jeung ka Mang Daryo. Nyarita narada ngaharewos jiga nu ngandung Rusia. Mang Daryo oge Pak RT nu lebet ka bumi ulah waka seueur teuing bilih matak ngaganggu ka pribumi. Nu kedah ngiring maka hiji Subali, Mang Daryo katut Pak RT. Sim kuring sareng saurang nu ngawakilan ti para saderek nu ngaleut ti pengker. Janten kirang langkung 5an kitu tah. Tah sakitu we, mangga atur ku Mang Daryo. Cek Mang Itok bari ngareret ka Mang Daryo. Mangga sun ku abdi bade dilaksanakeun sun. Mang Itok keun perkawi soal ngatur-ngatur mah kumaha sim kuring we pokona mah. Cek Mang Daryo bari terus ngatur-ngatur deui. Sanggeus rengse terus Mang Itok maju deui muru panto imah Bahono. Teu lila geus tarpi anu sejen narungguan. Di pakarangan Mang Itok pok uluk salam bari keketro. Punten Gulan. Punten Nun. Cek Mang Itok bari ngajanteng hareupeun panto. Teu lila kolotrak tulak panto anu ngalaan sarta brai panto muka breh teh tete lapisan muka panto teh Bahono. Sajongjongan mah taya nu nyarita lantaran pribumi teu kaburu ngaku ka sema. Kalah colohok we bengong teu ngiceup-ngiceup. Bahono kacida kageteunana lantaran diburuan imah meningali jalma-jalma urang lemur Cicapar. Ngan teu sirikna datang kabeh. Tapi lila-lila Bahono inget kana pangacianana, inget kana tata krama jeung sopan santun kasema. Sanajan kaget nu taya babandinganana, Bahono maksakeun nyarita. Sok sadajan ngomong nagariha tapi maksudna mah lemes ngan kulantaran eta wungkul hartos nama irama basa wungkul anu rada teu cop jeung urang dina teh lantaran Bahono mah kasebutna ge jelemi pendatang. Mangga lalinggi kulan. Mangga sadaya ngalalinggi mangga. Cek Bahono bari berai mukakeun panto lebar naker malah digeblangkeun kabeh. Lantaran tadi mangan saukur muka satengah wungkul. Atuh geus disamat ku pribumi jeung hartina mah dina kaayaan kabungahan. Gancang Mang Itok asup pangheulana tuluy dituturkeun ku Subali. Pak RT katut Mang Daryo jeung salah saurang wawaki rakyat nu sejena. Sanggeus aya di jero imah sararea calohok bengong mata simeuteun. Lantaran katempo jelasna keur di tengah imah aya nu ngacepat nyang nyirah ngaler. Bari dirurub ku samping kebat sanggeus sararea Daryo kalawan terapti. Pok Mang Itok nyarita ka Mang Daryo. Mang Daryo,
kulantaran kuring mah di dieu teh jadi pikeun nepikeun pamaksudan ka pribumi mangga we nyangakeun ka Mang Daryo. Gampang satuluyna mah engke ku kuring. Sok uga Mang, cek Mang Itok bari namprakeun dampaleungeun ka tuhu minangka masrahkeun ka Mang Daryo. Atuh gancang Mang Daryo ngajawab, itung-itung ngabalakan. Oh mangga. Bahonok langkung tipayun kuring atas nami sadaya nu hadir. Neda agung cukup lumur jemar hampurana, neda pangampura rehna sim kuring sapara kanca datang tumorojog tanpa larapan teu dionang-onang acan cek paripasana kalayan datang tanpa ibar tiangan. Kulantaran kitu pamugi kadatangan sim kuring sapara kanca ulah mata rentag manah rengat kananya penggali. Dupi nu dimaksada sim kuring sapara kanca datang ka bumi Bahonok tayalian bade netelakeun hiji pasualan ngayakinkeun hiji tarucing. Ngan samemeh sim kuring neruskeun cacarita, sim kuring rek tumaros heula ka Bahonok. Dupi Bahonok tadi wengi ngiring nongton nu tarung atanapi henteu. Cobi waler heula paterosan sim kuring. Cek Mang Daryo bari neuteup seukeut ka Bahonok sarta narik napas panjang. Bahonok ditanya kitu rada ngarenyag. Bari pok ngajawab mending ngeleper. Waduh, janten manjakal waktosna kabuceng seepnya. Pertanyaan moal tiasa diwaler ayeuna. Waduh, Pramitra.